Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Nurliana Febrianti. Dia abdi bade ngadongeng sasakala situ bagendit. Baheula di hiji desa aya randa nu katelah beungharna. Ngaranna Nyi Endit, ngaran astina mah Nyi Bagendit. Randa eta teh kacida pisan peditna. Kacaturkeun dina hiji usum keur panen, boh di ditu boh di dieu ngarala pare. Di sawah Nyi Endit oge loba anu marantuan ngarala pare. Sanggeus ngalapare Nyi Endit ngondang lebe jeung tetanggana darek numpang. Ratusan jelema anu datang ka imah Nyi Endit. Saking peditna Nyi Endit nyiapkeun tumpeng sabaraha tumpeng lagi. Tetanggana dahar sakareta barejeng hareutak ketap keneh, da teu wararek. Pas di tengah-tengah acara tumpeng, aya aki-aki nu datang ka imah Nyi Endit. Menta dahar da kalaparan. Ku Nyi Endit titah Endit barejeng ngomong, "Jika ditu mantuan teu kalapah menta dahar." Aki-aki eta bari Endit barejeng ngomong, "Bukan hade, bukan goreng." Eueuh pikaulasna, aki-aki eta Endit. Teuing ti mana datang ngacai ngalepkeun pakarangan imah Nyi Endit. Nyi Endit gagarawakan, caah, tapi eueuh nu mantuan. Nyi Endit amplung-amplungan da ti karelep. Eta desa teh leungit, ayeuna mah jadi situ anu lega, ngaranna Situ Bagendit. Ngan sakitu anu dongeng anu tiasa ku abdi didugikeun tong jadi jelema pedit teu pasti ngabutuhkeun batur. Ngan sakitu dongeng anu tiasa ku abdi didugikeun, hapunten bilih aya kelepatan anu teu enak kanu manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.